Aya nama orang yang tahu pedas keur buka puasa keur barudak. Aya nama orang siksik engkol jeung wortel, orang siksik sing lemes aya nama. Terus kumah sing bersih aya nama. Terus bahekeun caina. Siapkeun bawang bodas, bawang beureum, cabe beureum, terus blender nepi ka bubuk. Terus digoreng nepi ka asak bumbuna. Tingalikeun barudak nepi ka asak mah tingalikeun. Nepi ka seungit gitu pokona nama. Diberuskeun kol jeung wortel anu tadi disiksikan. Han masako jeung pecin kira-kira secukupna. Aduk nepi ka rata. Siapkeun wadah. Bukakeun ieu nana tahuna disuehkeun. Asupkeun anu tadi dioseng-oseng geuningannya wadahan eta kana tahu. Tah ieu hasilna anu menang tadi ngasupan teh. Tah ieu ayeuna urang ngadonan keur ngagoreng tariguna tamahan we masako. Tamah cai adukeun we. Anjlomkeun kana adonan tarigu ayeuna mah. Goreng we nama sok urang gorengkeun nepi ka koneng nepi ka kira-kira ngrenyes. Jadi we ayeuna mah.